suha itu gugupayan. Sobat Rancage, dina jirangan anu pamungkas sareng Bapak Pepe Prohayat, ya urang lajengkeun perkawis salah sawios alat musik tradisional. Teras di SMP Yas, urang oge ieu diajarkeun kumaha nembang, kumaha metik kacapi. Tah ieu di kesempatan dina waktos anu ayeuna Bapak Pepe bade ngaguar makna filosofis anu ku urang bakal janten pesan moral kangge ngalaksanakeun ibadah saum atau napi sadidinten. Mangga Bapak Pepe. Terus sewu nuhun Pak Andri. Jirang anu kamari, episode anu kamari urang parantos kamari ngabahas ngeunaan tutuwuhan dan daunan. Eta teh tutuwuhan eta teh ilmu eta Bapak nampi ti almarhum Pak Hidayat Suryalaga. Itu kan desa gawayah Bapak kan gitu. Kada aya sumberna anu kada diitiasa dipertanggungjawabkeun. Pak Hidayat salah sios budayawan Sunda Pasayan. Tah ayeuna di payunan urang aya kacapi. Aya kacapi. Ieu disebatna kacapi indung. Aya oge disebatkeun kacapi parahu. Tapi urang mah nyebatna kacapi indung. Aya hiji deui kadahna mah nu alit sebatna kacapi rincik atapi kacapi anak angkung alit. Pak aya deui kacapi aya sebat kacapi siter. Eta deui eta mah peruntukanana kawana kanggo lagu-laguna benten. Upami kacapi ieu kacapi indung biasana osok miring lagu dinu Cianjuran. Itu lagu Cianjuran. Tah Bapak oge nampi ieu pangaweruh ieu ilmu ieu teh aya salah siji praktisi sareng akademisi di kesenian ngeunaan ieu kacapi. Nyata Pak Tatang Pak Tatang Subari Esen ayeuna kantos jantan dosen di ISBI gitu. Kacapi ieu ya urang lekan namina ge budayanya. Budaya mah kada aya nilai. Tapi nilaina ge nilai anu tangrosna oge anu pakawat paket sareng anu tadi agama teh kan urang. Dan kacapi ieu ulah dugikan ke dicanak nilaina filsafatna ku sanes ti urang kan gitu. Kacapi asal tino kecap. Ucapan. Kecap ucapan jeneng naon? Pagawean. Nah, gitu. Jadi pagawean urang kan gitu kacapi teh. Mun urang sadayana ngucap pagawean urang tah kedah di naon heula nya, kedah diemutkeun heula. Naon anu bade diucapkeun urang teh? Sae atawa teu kabatur. Janten mamala atawa teu kabatur. Nyeros kasar misalnya gitu, jangan buka batur terawaskan kan gitu. Komo urang mah aya di sanatikan Sunda. Komo da ayeuna sisi saum. Tah nyeros kada hatos dijagi. Komo nyeros anu sagala lebat. Kancing coplok mah wah eta teh kebon binatang lebat sadayana sisi saum. Tah urang mah ulah teh nya. Anu aya di ieu SMP sanatikan Sunda. Tah kacapi asal itu kecap teh ya kacapi itu aya kawat teh aya 18 kawat teh 18 tak ibaratkeun urang upami ieu kacapi bade ditabeuh nya bade dimaenkeun tah si kawat ieu teh kedah dilaras heula supaya larasna sae larasna teu sumbang nadana teu sumbang upami nadana pantes teu sumbang nambe ku urang di tabeuh sami sareng urang oge upami urang bade nyarios laraskeun heula ka diri urang diemutan heula nyarios teh ieu teh piraoseut atawa pi awoneun gitu nya
bawa siswa, bawa guru sami wae. Gitu. Komo ais pangatik maka deh ya, ais pangatik. Ulah nyeros sarosna deh oge gitu. Kasiswa oge sami. Komo ayeuna urang nuju aya sesi saum. Nyarios teh pasti oge kenging aya pahalanya. Nyarios saya pasti aya pahala. Nyarios awon ganjaran. Pahalu pangidan eta. Halu. Sakedik urang terangkeun sakedik we heula ieu. Tah ieu kacapi, tah ieu teh sebatna gelung. Teh gelung kacapi alit. Ieu oge gelung nu rada ageung. Ieu mah maknana langkung baos lah gitu. Maksud sakedik babar bari terangkeun. Nah ieu ibarat diri urang gelung ieu gelung ibarat anu maha suci nu gaduh urang sadayana. Jadi urang digawe teh urang berucap ucapan ke jalan hukum. Ya, pami urang jelas ka batur jalan hukum ka diri urang. Hukumna awon atawa sae ka diri urang. Gitu kan? Maneh mah. Naon sih? Gitu. Eta hukumna kumaha tah ka urang. Awon jangan sae. Lamun cing orang kali itu yuk orang sholat, orang ibadah leres, naos leres. Hukumna kumaha tah dari urang. Jadi saya kan, tapi orang menyusulan ka batur, wah nyerekan laklak sasar, hukumna ka diri urang jadi awon. Nah ieu ibarat diri urang, ieu Gusti Nu Maha Suci janten pagawean urang sapopoe teh ditingali ku Gusti Nu Maha Suci, ku Allah Subhanahu wa taala. Pan cenah dina agama oge urat beheung jeung beheungna deukeut keneh Allah. Nah, gitu. Siga sapertos urang kieu. Nah, gitu. Nah, naon anu aya di urang, anu ku urang dilakukeun eta dipoconghok ditingali, dicatat amal kekasayan kaawanan di diri urang. Rek salah rek bener aya kan dicatat. Ku malaikat teh ya. Nya eta dicatat jadi orang kade. Kamu saya saumkeun mah ulah nyarios sacarios keunana. Gitu. Upami sanes carioskeun anu teras cariosna naon? Anu sae wae. Ningali nu kacapi ge sata acan da ditabuh teh dilaras heula supados. Alas gitu. Nah, ieu raoseun. Terus ngalaras. Tapi upami palai dia ya. Raoseun teu. Henteu kan ning nang teh pararuku. Kan cepilna dia raoseun nya. Bae teh dia mah. Oh, sakitu terus gabentenkeun. Nyaten kumaha urang nyarios anu sae, nyarios anu awon eta teh pasti malik di kada diri sorang urang. Kitu tah Pak Andri. Soalnya ya upami ningali mana filosofis kecapi anu di guar ku Bapak Pepep ya gulungan alit diibaratkeun diri urang terus aya gulungan ageng diibaratkeun nu maha kawasa berarti kan urang sareng Gusti Allah teh kudu salaras kudu sajalan sesuai dengan syariat ajaran Islam anu diwahyukeun ka Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran gitu. Jadi di momen sasih saum ieu anu jadi sasih diturunkanna dilungsurkeun Al-Quran urang janten emut bahwa upami urang nyarios kudu sesuai dengan aturan agama. Ya, jadi urang sebagai manusia teh ulah carekeun agama, ulah carekeun nagara. Agama sareng nagara. Istilahna teh agama sareng ya nagaranya Pak. Gitu tah. Alhamdulillah janten ayeuna urang parantos nampi ilmu anu luar biasa sobat Rancage janten introspeksi diri urang pikeun ngajaga lisan. Nah ieu ge aya sangkut pautna sareng kutil anu saateu acana tentang larangan nyarios kata-kata kasarnya sobat Rancage kade. Nitip di lingkungan sekolah teh aya murang kali anu nyarios kasar. Insyaallah ais pangatik oge sadayana teu nyontoan nyarios anu awon. Sakitu panginten Bapak-bapak hatur nuhun pisan ti kawit jirangan kahiji di jirangan pamungkas
urang sareng sobat rancage sadaya tiasa nampi ilmuna, mudah-mudahan nu penting nama urang tiasa ngaaplikasikeun ngaamalkeun dina kahirupan sapopoe khususna di lingkungan sakola sareng di luar lingkungan sakola. Ya, jadi urang tunjukkeun salianti prestasi urang di sakola, tunjukkeun akhlak anu sae nu parantos dicontohkeun ku Nabi urang sararea nyaeta Nabi Muhammad SAW. Hatur nuhun sakali deui Bapak Pep. Sami-sami. Abdi Andi Nurjaman sareng Bapak Pepe Prohayat Eskom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di episode kutil salajengna. Dadah. Hatur nuhun.